Sok Mangdan aya Duwuyung Gandrung. Sejak kami hatur kagokol besar Bapak Ikin sakeluargi mugia janten panglipur kalau pemerakan amanah keluarga besar khususnya masih dina tembang-tembang wadah kacapi kreasi sejak kami hatur. Oke tilap utamina kanggo kawargi masyarakat anu saja nabi pangulem atau saja nabi pangangkir di keluarga besar Bapak Liwajat di atas kasupingan anak dapat kasuping sejak hatur nujuah pangdedel duanda kanggo kedua mempelai. Naon disalira urang teh pangan bae aya naon disalira rek naros sesak ngedauna Usapan baik da eta hate cuman terbaik ayo tepat sing gerak kasorang koyo sing gerak kabandang aya naon disalira mun tepang gemperasana aya naon disalira rek naros sesak kedalna da eta ibu muntit wae da eta soca karaos gede teu wae da eta ibu musapan wae da ieu hati cuman teu bae
linduk surah imut salira mun kuning panutangan ngalaka kedaing rasa kanggo salamin cekel imut salira mun ukur tepang salangku tos angkat girimis munggaran sapada katiga panjang marengan turun halimun di ngomong ngangkut girimis munggaran nyiram bumi nuhanaan ketiga pungkas nekasan di pasiraran red kakalera majalaya teatra lebah mayak pak girimis podas estu namihana kawas ras kadiri nuka sarung kasorang tinempangan rumah sages kasamaran ku asih ku saliwatan girimis kaheman nyiram tresna umupuran mungkas hiji pangharapan di pasilan masih kabeh hatur sadaya tembang dina wadah tembang kacapi kreasi haturan kagokor besar bapili aya pamunut tembang dina wadah tembang kacapi kreasi insyaallah kesabadana pangitan simkuring di Abah Anen channel dina wadah tembang kacapi insyaallah kasiaknakeun baris aya tembang-tembang wadah parah yang tembang pop Sunda oge tembang-tembang dangdut sejak kabeh hatur nyiram tresna umupuran ketika pungkas gagasan di pasilan girimis
kaheman nyiram tresna ukuran mungkas hiji pangharepan di pasilain red kakaler Majalaya teu atra lebah hebat payabak dirimis podas estu nabihana kawas ras kadiri nu kasarung kasoreng pinempangan rumah sakes kasamaran ku asih nu saliwatan dirimis kaheman nyiram tresna ukuran mungkas hiji pangharepan di pasir alam kedah entosan kantenan tos lama rasa hati ngajeri hoyong patarema tina sora sanaosa kican ieu hati tepukuh rasa dabongan kapalanya pondok getitipra kantenan ngimpen ngebatkeun lamunan anjeun wasi ahau nu sakitu anteunna ngogot tetepan sok hoyong nyeuhkeun ieu kakak tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun teu aman anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega Bapak Ikin aya kitu Bapak Ikin soloyong Bapak Ikin kapayun mangga haturan kanggo keluarga besar bilai temang-temang pemunut dina wadah temang kacapi kreasi di atas pangrojongna bagi dan Bapak Ikin pilih bade ngararisan atuh sering tetehna ieu hati tepukuh rasa dabongan kapalanya pondok getitipra kantenan ngimpen simpen sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun
nu sakitu antengna ngogot tetepan sok hoyong nyeuhkeun ieu kakangen tapi karasa asa leuwih kasiksa kadon ngapekok mun teh amah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega pabunut lagu tisa